tong era kuli bangunan, tong isin usaha jualan dagangan, tong minder najan supir angkutan, nu penting dompet pamajikan kaeusian. Najan awak blok ku adukan, masih kene bisa dimandian. Najan awak bau ku kesang badan, masih bisa dielapan. Nu penting mah beteng teu kalaparan, budak kajajanan, resiko dapur kacumponan, pangabutuh kawajiban. Emang usaha capek, tapi kawajiban caroge. Usaha naon ge hade, narah akur jeung awewe. Anak moal ceurik, bisa kajajanan najan saeutik. Pamajikan ge moal ngucik-ngucik sanaos kengeng saeutik. Cuma nitip ka istri, kana ladang usaha suami, gede leutikna sing bisa nampi, ulah demi nembongkeun goreng budi. Sabab ridho nu kawasa mun istri nampi pangala, nu teu ngabanding-banding usaha nu sok loba aral subaha. Sabab Allah moal ngaridoan ka istri nu sok ngalawan, nu caroge dugi teu ngahampuraan, nu cuma mikiran diri sorangan. Lalaki gawe banting tulang, can menang rejeki lalaki mah can tenang. Sabab boga nu dipikamelang, nyaeta anak jeung istrina, bilih teu mangih tuang.